Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Sakola. Let's listen up. Sakola. Nu ngaranna sakola SD, SMP atau SMA masih jarang keneh. Paling cepet hiji desa ngan boga hiji SD. SMP mah ayana di Kecamatan Wungkul. Sedangkan SMA ngan aya di kota Wungkul, ditambah di sababaraha kecamatan. Kangaranan zaman kerwerit, init ka sakola teh tampolana tara make senal-senal acan. Komo sapatu mah, sumamona baju mah sabuana wae tara ieu dikudukeun make saragam. Kitu deui mawa buku arang nu make kantong. Merek leces warna biru kaunguan buku tulisna. Cukup ku dilintingkeun disesepkeun kana calana keur budak lalaki mah. Ari budak awewe mah mun teu boga kantong teh cukup dikeresekan. Tara ieu jadi bang baluh keur barudak mah teu boga nanaon teh. Cukup ku saleuseurian eak-eakan jeung babaturan silih ledek jeung hareureuy. Kusabab can aya tutumpakan, atuh barudak ini sakola teh leumpang wae ngabring bari marawa bekel timbel sakepeul. Jeung naon euy deungeunna timbel teh? Si Eman ngomong bari ningali nu boga babaturanana. Tutug opak jeung sambal oncom. Wahya ngajawab, bok Eman ngomong deui, ngeunah atuh euy jigana uing menta sambelna. Bari ngasongkeun timbelna hayang dikucuran sambel. Abong budak dalaharna bari leumpang wae. Meureun can ngarti yen sunahna teh barang dahar jeung nginum kudu bari diuk atawa cingogo. Keun saeutik-saeutik barudak kudu dirobah kanu bener. Ngan meureun kudu dicontoan ku nu gede. Nu ngaranna desa bisa ngawengku welasan RW kusabab can dimekarkeun saperti ayeuna. Nu jauh mah indit ka sakola teh meakeun waktu meh sajam setengah nepi ka 2 jam. Barudak leumpang liwatan sawah, walungan jeung tegalan. Samemeh asup barudak dibariskeun ku guru di lawang pantau kelas. Barudak kudu ngebrehkeun leungeun duanana dipariksa kukuna bisi paranjang. Buuk bisi jalabrig lamun lalaki jeung kulit bisi aya kokotor daki napel keneh di pelebah punduk beheung jeung tukangeun ceuli. Bapak katut bu guru sok mawa tutunjuk panjang lamun mariksa teh. Barudak sarieun pisan ku guru da bisi kateunggel ku tutunjuk. Geus kitu mah saurang-saurang asup ka jero kelas. Di kelas barudak dariuk tumaninah maranehna teu meunang tungkul atawa luak liuk. Komo mun bari hareureuy mah sok disetrap. Disetrap teh loba rupana, aya nu dititah nangtung bari jeung diangkat suku sabelah, aya nu kudu nulis sababaraha halaman lamun teu bisa wae. Aya oge nu dipoe di tengah lapang upacara. Kusabab kitu barudak teh sok sarieun lamun nepi ka ngalakukeun kasalahan. Beres diajar teng waktu istirahat kadenge. Biasana keur mere tanda lonceng istirahat atawa bubar. Tiap sakola kalolobaannana sok dakol besi keur kode asup, ganti jam pelajaran, istirahat jeung balik. Nu nakolna lamun teu guru sakapeung pamantri. Mantri teh nyaeta sebutan keur kapala sakola. Di sakola lamun keur istirahat tarapati jarajan da jarang nu dagang. Gantina cukup ku arulin di buruan jeung di pipir sakola. Kaulinan barudak di sakola loba pisan. Contona ucing pris, main galah, gatrik, kasti, simar kusiki nangka Walanda, congkak kusiki asem atawa batu leutik. Bakat kumineng dipake ulin mah meuni lening taneuh teh. Nu sejen keur istirahat dipake jajan. Jajaneun teh teu rea dan nu daragangna ukur hiji 2. Tara aya sugan tukang dagang nu pirajeunnan mangkal cara di kota. Kangaranan tukang dagang di sakola mah nya budak sakola wae nu ngahajat dititipan dagangan ku kolotna atawa tatanggana. Biasana nu didagangkeun teh tayalian ti kaneker, comro, goldi, pisang, jambu batu, jambu air, jambu bool, jambu kancing, limus atawa balingbing. Eueuh nu aneh, dabung buahan mah usum-usuman. Waktu balik memang eta nu ditunggu-tunggu pisan ku barudak, teu beda oge meureun jeung guru. Biasana samemeh balik, guru sok mere kuis atawa pertanyaan paheula-heula balik. Atuh keuntungan keur nu pinter mah da bisa ngajawab pangheulana. Sabalikna keur nu kurang mata karunya pasti wae kabocet pandeuri balikna.
Budak nugas keluar ting tarolol dina kaca atawa panto ningalikeun baturna nu masih keneh di kelas. Biasana pelajaran matematika nu sok kitu teh dameh budak sumanget diajarna jeung ngetes pangabisana sanggeus diterangkeun. Pak guru nanya ka barudak, sabaraha 8 kali 8? Hayo, cung saha nu bisa? Abdi pak, cek barudak reang hayang katunjuk. Bubar sakola barudak biasa tetuluy balik ka imah, tapi tuluy ulin jeung baturna. Aya nu ulin ka walungan ngadon ngebak atawa ngojay, aya nu mulung bumbuahan ting alasru ka kebon batur. Aya oge nu ngadon ulin di pipir sakola ngadon simar atawa kukuehan. Kani mata nu dipasian ku nu maha kawasa boh ka guru boh ku murid karasa pisan di syukuranana teh. Murid diajarna getol jarang nu melid sanajan gering riut meungesan mah jamak tara kudu cul sakola. Bebersih diri geus jadi kebiasaan ti mimiti sirah tug nepi ka suku kabeh ulah kaliwat. Buuk teu boleh lecir di minyakan. Budak awewe mah cukup ku minyak kelapa atau minyak letik. Lamun budak laki rea rupana, aya nu make minyak lavender, urang aring, bris, tanco, jeung sajabana. Eueuh teuing mah minyak kerleungeun atawa suku siga okana cukup ku minyak letik. Tuur jeung leungeun teh meuni harerang teu belentu. Oroka ya anu hurik mah sukuna teh jiga beuleum belut diminyakan. Hayang sengit teu bau kelek atuh tinggal meuli kologne atawa kolonyet cenah. Mun teu salah mah jeung spalding dielapkeun. Baju ngarah teu kusut mah disetrika heula. Istrika areng kacida beratna make patung hayam jago pamukana atawa nu leuwih leutik hampang tina kuningan matak ngajiripit kana pakean. Hanjakal panas teuing mah matak balai. Cilaka pakean teu rangsak beak ka beulung. Ngarah teu panas teuing sok ditilaman daun cau. Leuwut let kesang keur ngistrika teu jadi bang baluh. Da geuning hawa panas ngarah awet sok digeberan wae ku hihid sangkan rapih kana bajuna. Keur nu kedul mah sangkan rapih baju teh cukup ku ditelepan ditunda di handapeun kasur ngarah katindihan waktu sare. Isukna tinggal mukakeun rap dipake. Diajar di imah cukup ku ngariung damar bari nangkuban. Husu teuing mah sakapeung sok kaduruk tah poni teh. Aduh bau hangit cilaka bari terus nyekel poni. Bener pisan barang kacabak buuk sing parengkel terus diambean. Atuh geus biasa buuk perang ku seuneu bari ungas ingus. Isuk-isuk lagu indit sakola silih samper jeung babaturan. Nu can sasarap mah dikeupel-keupel acan ku daun cau beunang ngaleumpeuh atawa daun koneng. Seungit sangu tutug oncom, tutug uyah atawa tutug opak. Sakapeung tutug kerupuk teh di baturan beuleum asin. Bari ngalengkah ngahuapkeun sangu, geus biasa kituna teh resep we sanajan lampahan jauh ka sakola teh. Binarang urang sisi gunung nyorang kebon bala kumanjah rendong eurih bari mudun. Leueur balas hujan teu ieu ngeureuten lengkah. Beras nincak galengan ledok atuh sakapeung sok labuh. Tinggal kukumah we disusukan atawa solokan. Sumanget ngagedur nyuprih ilmu ulah tinggalin ku batur. Sapanjang jalan galecok ngawadul patarik-tarik. Atuh teu karasa lalampahan 6 tahun nyorang jalan nu sarua. Sarua guru oge teu ngangluh sanajan kudu leumpang mapai galengan, meuntas walungan, beras ka jalan satapak ngapai-mapai kebon. Usum hujan guru kudu carincing mawa payung bisi kahujanan jeung laleueur di jalana. Calana panjang dilinting ka luhur bari ngajingjing sapatu jeung ngelek payung. Geus biasa da kitu ilaharna. Gaji leutik teu cumpon keur pangabutuh kulawarga. Pakaian basajan estuning kahirupan nu masakat jauh tina kecap sugih. Tapi teu jadi hahalang pikeun terus ngajarkeun ilmu pangaweruh. Ngadidik barudak sangkan jadi jelema bener, ngasah pangabisa tug nepi ka parigal keur kahirupan jaga. Insya Allah jadi amal jariah anu terus ngocor keur guru geus ngajarkeun ilmu ka barudak. Nya murid ge sarua meunang ganjaran geus ngale ilmu. Itulah cerita sakola. Terima kasih sudah menyimak. See you.